Besti, sepengalaman kalian, salami icalan seblak anu ngange topping endog puyuh. Si endog puyuhna direbus terlebih dahulu atanapi dibiarkan mentah sapertos kieu. Tah aya beberapa pelanggannya di abi teh anu nyarankeun si endog puyuhna teh cenah saurna teh direbus heula. Tapi aya oge anu nyebatkeun teu kedah direbus heula cenah endog mah antep we kitu atahan. Tah abi teh bingungnya bes lamun ayeuna si endog puyuhna ku abi direbus heula, terus si endogna teh henteu saep 1 hari, kira-kira enjingna bakal tiasa diange deui moal. Abi teh sok sieun si endog anu tos direbus teh sieun teu bisa diange deui soalna sieun bau kitu. Da ari endog anu mentah kieu mah alhamdulillah teu pernah aya anu busuk kitu nya bes salami abi icalan teh. Abi upami meser endog puyuh misalkan 1/2 kilo tah henteu saep 1 minggu si endogna teh masih bagus, masih fresh, teu aya anu busuk. Da ayeuna lamun abi misalkan ngadadak nguluban heula endogna pasti bakal laminya kantenan pelangganna nuju seueur mah sok keteteran gitu. Nya emangnya setiap pelanggan teh punya selera masing-masing gitu besnya. Aya anu resep endog puyuhna teh direbus heula, aya oge anu atahan langsung kena seblakna. Cuman nu matak jadi bingungna teh si endog puyuh nu tos direbus teh bakal tiasa moal diange deui enjingna upami henteu saep kitu sok sieun bau kitunya. Soalna kan aya oge endog teh anu sok bau geuning teu tiasa deui diange enjingna teh. Aya deui si kulitna teh hese geuning dikupasna teh upami atos disawengikeun teh. Tah manawi kitu di dieu nya anu ari calan seblak anu ngange endog puyuh, kira-kira si endogna upami tos direbus tiasa deui diange enjingna atanapi henteu besti.